nasuha itu gugupayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat rancage, kumaha dinten ayeuna puasana lancar, tepang deui dinten ayeuna dinu acara Kutil Kuliah 3 Menit. Ayeuna Bapak Fikri sareng Bapak Belpa bade naon cik? nyata bade ngadugikeun perkawis Ngaronjatkeun hubungan umat Islam dina sasi Ramadan. Janten kumaha Pak Belva ngaronjatkeun hubungan umat Islam dina sasi Ramadan teh? Nah, jadi kieu Pak Fikri, keluarga teh mangrupa pangajaran anu utama, anu kahiji urang salaku umat muslim. Kusabab eta urang sadaya teh kedah ngamalkeun Al-Qur'an. Eta teh kedah naon nyata supados urang teh tiasa ngajauh ti siksaan seuneu neraka. Oh, gitu Pak Belva. Janten kumaha deui? Nah, janten dina Quran surat At-Tahrim ayat 66 teh tos dijantrekeun Pak sebenarnya mah. Nah, anu eusina teh nyaeta mangrupa urang sadaya kedah ngajaga diri sareng kulawarga nyaeta ti siksaan seuneu neraka. Nah, sareng urang we kedah ngajalankeun anu entos dikiwarang ku Allah Subhanahu wa taala. Teras, dina sasi Ramadan ieu teh tiasa diisi ku 3 hal Pak Fikri. Oh, naon wae tah 3 eta teh Bapak? Nah, anu kahiji nyata urang tiasa ngemutan anu sae atawa berpikir anu positif. Nu kadua? Anu kadua nyata urang tiasa sikap anu hade. Nu katilu. Nah, anu katilu urang tiasa ngajak sasarengan kanu sikap hadean. Oh gitu Pak Belpa, abdi ge kantos nguping hadis perkawis di bulan suci Ramadan teh panto sorga dibuka salaga-lagana sareng panto neraka teh ditutup. Maksudna kumaha eta teh? Jadi kieu sobat rancage maksudna kunaon panto surga teh dibuka salaga-legana dina sasi Ramadan. Nyata urang sadaya tiasa kenging kahadean kalebet ngajagi harmonisan sareng kulawarga. Nyata bisa tiasa sareng baraya, anu caket, anu tebi, sareng tatangga oge. Oh muhun, janten urang kedah ngajagi silaturahmi sareng ngalakukeun kahadean utamina dina sasi Ramadan. Mung sakitu Pedagang Kutil episode dinten ayeuna tepang deui dina episode salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gusti nu Maha Asih, cahya Ramadan gelis katimbang, na pucuk tangkal harapan, ngalangitkeun doa-doa jeung kahayang, mangka eling umat manusia hirup urang dan sajarela ret kadiri lamu kotosa